tenar lah nyana kehebatan anak jeung kaistimewaan anak, maka dijadikanlah ulama sadunya. Saha eta? Urang lamun baca kitab geus tenar, geus sering manggihan Fudail bin Iyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, bil khusus ka para kiai anu haladir di dieu, nu lintuh, nu kuru, nu kolot, nu ngora. Mudah-mudahan para kiai diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diparanjangkeun umurna, dilobakeun rizkina, diberi bisa nyarandung. Haji Jaya kenceng awet, amin. Bangun hayang paratur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu kaleresan hadir di haflah anu sami-sami kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan urang ngadua ka Allah, pemerintah urang diberi kondusif ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dihandap ti RT tepikeun ka presiden, mudah-mudahan diberi jala lujur jeung araradil. Amina bangun daek-daek enten. Panitia penyelenggara haul berikut walimatul wakiroh kula ditipu deui bae cenah ngaruat masjid tina embung ge jadi daek barang neuleuh ka dieu mana nu deuk diruatna ieu mah lain ruateun gempureun. Atuh lain kudu diruat ya mah, kudu diubrak abrik aja nyeun. Tapi meureun sakieu aya, meureun aya anu dihadean ieu ge meureun nyaho kacana
nya WC nu jelas wa diruat adalah bebeja karua kakula mah anyar masjidna berarti ke Nurjaya kiai ngabohong mah atuh biasa bae waya ngabohong mah ngabohong bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang ku Gusti Allah dikersakeun kempel di ieu masjid karuhun, masjid anu geus puluhan tahun. Mudah-mudahan orang diberi panjang umur kos umur masjid panjang umur haji dek panjang umur dek nararaon maksudnya panjang umur jawali-wali mah ngadoana ka Gusti Allah menta pendek umur kabeh marenta pendek umur bae Gusti lah mendingan pendek umur bae tapi ka sorga kurang di rumah yang panjang umur barican jelas kemana ini sebenarnya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dihenteu ge urang hirup jelas bakal maot paeh teh pasti jasa teu kudu diceramahan lantaran nu kasaksian ku urang emak urang bapak kolot urang emak kolot urang tatangga kadang anak kadang incu urang geus maot ti heula nu kuari disebutan almarhum almarhumah al-fatihah almarhum al-fatihah almarhumah al-fatihah engke mah Kiai Haji Nurjaya al-fatihah pasti eta kos kitu bakal Kiai Haji Hamid al-fatihah pasti eta mah bagus di Fatihah RT sebodoh di Fatihah di Fatihah mah inget ka Gus Dur Allahu yarham Gus Dur ketika ditanya Gus yang paling diinginkan oleh Gus apa sih baik dikala jadi presiden atau setelah lengser jadi presiden. Tidak ada lain yang saya inginkan adalah ketika saya wafat istri, anak, teman-teman dan sekitarnya mengirimkan Fatihah buat saya. Etalah hebatnya Gus Dur. Mun cek ngomong urang mah eueuh deui dipake ka hayang iwati mun geus maot jelema maraca Fatihah jangan dikabul ku Gusti Allah datang ka kuari jelema berduyun-duyun zarah matehahan Gus Dur baik nu langsung didinya maupun di pondok-pondok pesantren di mana bae para muhibin-muhibina Ki Nurjaya mun maot can puguh paling kebo nu Fatihah sapi komo ieu mah ieu wallahu alam. Ki Nurjaya onom anak mah pastilah Fatihah aya murid 2 3 4 10 aya Fatihah ai ieu anakna ge tek mampus karyawanna teh dibayar-bayar moal Fatihaan malah nyumpahan ieu mah ragap diri urang mun urang maot almarhum Kiawian teu nyaho urang mana kahirupanana kumaha masantrenna di mana teu nyaho ajunanya ka kula cenah kumaha kieu tu aing deui urang Cilongo sia urang dieu teu nyaho teu kumaha aing teu nyaho
kunaon nanya ka aing tah eta bahasa Bandung tah asal aya aing be Bandung ternyata horeng ieu teh asal nama jelema anu tukang maling asli nama pamalingan Ki Auyat teh tuh asli nama eta lu batak ieu Ki Awian aslina Garong tapi di Patehahan tah maning jara di Garong mungkin di Patehahan Kiai Nurjaya macan buku di Patehahan Kiai Awian mah Garong di Patehahan maning mana Kiai maot di Patehahan Garong di Patehahan maning mana toh dasar Garong kabeh kula dek nanya lamun aya jelema di bulan Ramadan maca Quran tamat sabulan Ramadan nu bebeja ka kula aya nu 10 kali aya nu 7 kali luar biasa aya nu 5 kali nu diajak ku kula ge ieu tah tadi teh ulah disangka sakali ge teu tamat asal digerokeun sahur sukula digarotkeun sahur deh ieu terus di ngaranna mana tadi nu dijata ya ya wih kertadarus hebat asal geus beres bae orang ngedeng deh orang henteu asal kadengina doang kayak sukuti digerokeun deh ih getol amat ya kudu teh nanya ka pamajikanna emang eta getol belum bah di mana eta ai di HP digerokeun nya nangan eta mah supaya ku kiai kanyahoan eta bae pajar parenganan kakula mah bisa nipu ka Allah mah ngagocek-gocek awas nya emang Maradona aya nu tamat 2 kali aya nu tamat sakali hebat aya nu setengah teu kuat heuai deui aya nu ngan dicekal doang ta Quran dibuka a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim kuari Quran wallahu alam di mana kula badek nanya aya jelema tamat deui Al-Qur'anul Karim dibaca rapih macana makharijul hurufna ngaji nageh di Badus Salam nage eleh Badus Salam mah tingkat nasionalnya nama tingkat planet Allah hebat mah geus pokona kumaha anu ngelehkeun hebat jasa nah iya hebat jasa tapi teu berubah hirupna Quran tamat ngredit terus Quran tamat nonton TV terus Quran tamat main gaple terus Quran tamat si mbak dibonceng dicolok terus dibandingkeun jeung anu ngan saayat doang maca Quran tapi nyulusup ka jero hate ceurik merenung asa nyangkrung ayat di jero hate saayat berubahlah nu tatadina jadi garong tatadina jadi pamalingan tatadina jadi dugala kuari bener-bener nuturkeun aturan ulama soleh nyana maningan nu tamat bae tah terus-terusan tapi perubahan maningan nu saayat tapi berubah maning mana ieu mah nya teu maca saayatnya teu asup pamustungan ieu mah ya atuh teman nu tadi mah teu berubah ge tamat Quran
deres sama teu berubah ge aya nilena ari ieu mah tamat henteu saayat henteu berubah henteu parah ya. Tadi ge di mobil geus ngomong bae duaan teh jeung eta sa mobil jeung kula wani di hareupeun kula ge Kiai udah dipake ka hayang cenah iwati nyandung ya parah anak buah parah didaftarkan ke Nurjaya ku aing tuh nah iya baheula aya hiji dongeng terkenal jasanya na jawara lahir di Uzbekistan kemudian nyana langsung ke Basrah tidinya nyana terus jadi garong penjahat setiap jelema mengarah ke Baghdad kunyana dibegal asal aya jelema dagang begal jelema rekreasi begal pokoknya jelema boga anak buah nage luar biasa dibegal terus datang kasieun jelema nu endek liwat kadinya ku tenar-tenarna eta jelema begal pamalingan dahsyat lamun ngalawan bunuh ngan henteu pernah sampai ngabunuh paling nonjok paling nampili aing ngabunuh macan pernah ngan harta maku jana dibegal wah teu ka itu datang ke setiap nu endek liwat ka dinya ragu aya eueuh ieu begal aya eueuh ieu begal berani nyewa jagoan untuk keselamatan hanya untuk keselamatan diri dan demi keselamatan nyewa jagoan kos kuari begal teh ambalaya urang dagang lintas Lampung Palembang bawa barang di Palembang ka dieu begalna sabaraha rupa wani nyekel abri urang kajen cicing di dieu daripada begal ambalaya begalna make balok di dieu make pet KTP-na urang Cisokat tolong itu begal itu polisi teh begal buktina kok cedek kiai ngomong kos gitu dulur kula ke Palembang di Palembang Masya Allah eta petei murah jasa dihitung ku janda ieu petei ku murah-murahna datang ke pasar Kemis Masya Allah keuntunganana 10 kali lipat 10 kali lipat diborong ku janda di Palembang langsung nyewa truk berangkat datang ke pos hiji sekian tes datang ke pos sekian dihitung-hitung datang ke pasar Kemis rugi dihitung-hitung datang ke pasar Kemis rugi mantap datang ke pasar Kemis teh geus teu didagangkeun woi saha nu hayang petei los kabeh kunaon sih eta mas pokona ulah nyebut kunaon bas sesa maling sesa begal losang siata mamang kula eta langsung dicekel emang naon polisi begal kabeh kumaha sih mimitina eta cara tadi dagang eta asal wani make polisi ieu tukang karung lamun kurang-kurang backing polisina beak ka kolor-kolor nyana mun mawa barang ya ka ditu ka mana ka Karawang polisi di dieu daripada begal-begal ambalayah mani nyewa polisi eta begal kena disewa ku nyana jadi nyana tukang nyewaan begal eta dah ieu begal terkenal anu luar biasa sehingga komo awewe mah sieun deuk liwat teh satu ketika nyana mampir di hiji pondok pesantren santri nangan aya 10 kurang leuwih nyana merenung ari eta si jelema nararaon di dinya kadang aya 10 20 dararata
nyana terus datang kadinya ngintip. Begitu ngintip kiaina keur baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala bil haqq. Ayat eta dibaca. Langsung cerik eta begal. Cerik kurucu cai mata. Teu katahan terus cerik. Atuh kiai mah terus wae baca Quran. Nyana terus beuki kebal beuki cerik ingak-ingakan. Beuki kebal terus kadenge suara ku parawan encan kawin teh. Kebal-kebal kenceng, cerita kenceng dahsyat. Maka di penting jam 2. Pan kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2, jam 3. Bangsa Ki Nur Jaya mah wallahu a'lam bissawab. Kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2, jam 3 negereneng. Eta ge kitu. Langsung cerik dahsyat. Keluar kiai. Barang keluar kadilu pakaianana pakaian garong. Kiai kaget. Ini bu aing lain cek ini. Kaget kiai. Tapi terus didegetan. Langsung sujud jana plek. Cerik beneran. Ku kiai dihudangkeun, dibawa ke hareup. Ditanya saha ngaran, urang mana, pagawean naon, tah. Begitu ditanya pagawean, ulah pagawean ngabegal ngagarong. Wah, cak kiai ulah-ulah imain digarong gitu. Kaget kiai. Haji ieu kunaon ceuri? Begitu kula ngadenge kiai maca alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tiba-tiba terasa aya nu asup ka jero hate kula. Nu pirhartieunna wallahu alam bismuradi. Alam yakni apakah can datang waktu lil ladzina amanu ka jelema-jelema nu iman antakhsha'a qulubuhum nundukeun hate-hatena li dzikrillah eling ka Allah wa ma nazala minal haqq. Jeung eling kana hak anu diturunkeun ku Gusti Allah, aturan. Hidayah asup ka jero hatena. Cak nyana direnungkeun eta Al-Qur'anul Karim dek datang ka iraha maneh. Umur ge sabaraha taun. Dek iraha maneh nundukeun hate. Ingat ka Allah. Ingat ke aturan-aturan Allah. Kade sakedeung deui maneh bakal paeh dikubur, amal perbuatan bakal dibawa ke jero kuburan. Urang diuk kieu, amal diuk kieu bakal aya ke dikubur. Urang salat bakal aya, puasa bakal aya. Termasuk ngagarong bakal aya. Mere baso kasih mbak ojol jeung susu aya bakal aya. Pagawean lagi soka eta kabeh pagawean. Eta Al-Quran saayat doang ge mas, masya Allah datang ka nyelesep ka jero hate. Alam yakni apakah can datang waktu lilladzina amanu ka jelema nu ari iman. Jelema nu ariman teh antakhsha'a qulubuhum ngarendahkeun hate tunduk li dzikrillah eling ka Gusti Allah. Urang dibaca eta Al-Qur'an dibulak-balik ayat eta jancan orang ngerenyed. Dibulak-balik deui tamat deui sugan aya ngerenyed ayat eta ka jero hate teh aya.
tapi saayat ketika nyulus ke jero garong bisa tobat ka Gusti Allah. Masya Allah. Tidinya asal dikliwat jelema ke aman teu tina garong, ke aman teu tina garong. Garongna berangkat. Asal dikliwat deui isukna di deuleu deui aman teu berangkat. Ternyata sapoe dua poe, seminggu 2 minggu aman. Jelema rame kuarima aman garong, aman garong. Garong anak buahna neangan, ieu kepala garong urang ka mana? Kepala garong urang leungit. Diteangan ku anak buahna, ieu waduh sehu urang leungit. Teangan ku jana terus aman. Ya Allah, horenganan keur mondok di pondok pesantren eta. Keur ngaji. Diintip ku anak buahna. Weh. Ieu kepala urang ngaji. Nya garong ngaji. Cek jana garong ngaji garong. Terus diintip isuk kaji deui. Ieu anak buahna kabeh kaget daratang tah ka kepalana. Bos, kumaha ieu lalakon? Harta geus dihandapkeun gunung ambalayatun, kumaha ngabagina ieu bos? Cak geuna bararagi bae ku sia. Ai bos, aing mah geus teu kudu dibagian. Ai kumaha teh? Aing pikiran aing mah geus ka kuburan, geus ka akhirat. Wih, kok berubah? Heran aing. Anak buah heran, anak buah. Masya Allah. Diteliti terus ku anak buahna. Begitu diteliti, bos, ieu kumaha mimitina? Mimitina kaula ieu ngintip tengah peuting. Begitu diintip kiai keur maca Quran, pas ayat alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, dek iraha hate tunduk khusyuk ka Allah, inget ka Allah, padahal orang diberi iman. Tidinya aing nyurucut, inget di jero kubur, inget di alam akhirat. Ikumaha kuari mah aing geus pepegatan sia bae geus ka ditu. Los aing mah geus tobat. Ih, bos. Ai bos tobat batu kabege deuk ilu tobat. Kula sok mimilu maneh mah maneh bae terus mabok teruskeun musia. Maling teruskeun. Henteu. Kula gerek milu bae. Akhirna anak buahna milu kabeh. Ngararaji. Ngaji terus dimimiti alat, ngaji terus ditambah ku fikih, ditambah ku usul fikih, ditambah ku tafsir, ditambah ku hadis dan lain sebagainya. Tanding ternyata saat eta di negeri Mekah, di negeri Madinah, Baghdad, Iran, babeh tenar kapinteran eta jelema luar biasa. Nanya hadis sakicep, nanya tafsir sakicep, nanya fikih sakicep, nanya alat makomo geus dudi engkekeun. Jago babeh manehanana ulama-ulama pemerintah kabeh taluk ka ilmu eta garong. Lamun tadina garong bae jadi wali, ieu mah diajak ngaji ge masya Allah. Padet terobah-robah ngadagleg ayat tinggal ayat itu kos kieu bae manggawe ya ieu saruan ulah dia ngadagleg teu pernah aya hiji ayat tersentuh. Pernah kamar ieu tah aya kasentuh ku ayat. Kula ge rada kata aja hebat amat datang ka ieu merenung bae kieu kunaon sia kasentuh ku ayat. Ayat mana tadi cenah badu salam ku ngeunaheunana lain, ku merduna lain, makrojna lain, naonna maknana. Wih hebat amat sakola ya. Ieu mah luri budak ieu. Aing mah mawa ge teu. Aduh masya Allah hebat amat. Ke makna ayat nu mana? Fankihu ma ta'alakum
minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ceknya karnung mun opat ngeunaheun meureun urang sia beblon tah tuh kudu make ayat nafsu tah tenar lah nyana kehebatanana jeung kaistimewaanana maka dijadikeunlah ulama sadunya saha eta urang lamun baca kitab geus tenar geus sering manggihan Fudail bin Iyad anu terusnya cicing di Mekah terusnya cicing di Jabal Abi Kubais anu kabelah dieuna geus mung kapanggih jeung jelema bahkan manehana lamun salat Jumaah ka Masjidil Haram ge embung murid-muridna kaget kunaon mama embung ka Masjidil Haram geus ulah sok nanya mama maneh bae hae ka ditu sakali nanya kitu dua kali kitu tilu kali penasaran ke mama kami kan murid dijejekeun ka Masjidil Haram ai mama henteu kami hayang nyaho alesanana kumaha mun hayang nyaho alesanana kula lamun ka masjid neuleuh anu sujud sukuna ngacung benerkeuneun mama dibenerkeun lain benerkeuneun loba jasa nu salah teu dibenerkeun mama engke bakal dicarekan ku Gusti Allah neuleuh sujud yeuna kahalangan ku kopeah ku sorban lain benerkeuneun je loba jasa teu naek ngaraji neuleuh toab salah toabna mantak los maraneh bae mama mah keun bae teu salat Jumaah ge masyaallah tidinya kaget murid-muridna begitu terus ngadeheus rahasiana naon mama bisa jadi kieu hiji rahasiana di jero hate ulah aya nu nyayang kecuali sieun ka Gusti Allah ku sieun ki Fudail bin Iyad ketika Raja Khalifah mere kamanehanana sekitar 4.000 dinar mun kuari urusanan ukuranna ada 2 miliareun kunyana ditolak bikeun ka batur haram beuteung kula kudu kaasupan duit ti pamarentah percis kos ki Nurjaya nyana ge kos gitu haram cek Nurjaya beuteung aing saeutik mah mun loba masalah ku aja bae ilah ulama ul akhirat nuku urang kuari di haolan nu teu jaho urang manana kumaha kahirupanana ieu teh lain jelema sambarangan ketika kula haol nu pertama baheula di dieu manggih sesengitan ceuk kula seungit naon ican di bejaan di dieu aya almarhum Ki Awian kula manggih sesengitan ceuk kula seungit naon isi ieu mah lain seungit sambarangan ieu mah lain seungit dunia bangona ieu mah ieu tah ku hari kula ngaha urang babarengan ngahaolan begitu ku kula di istikharohan sakali dua kali supaya muncul katilu kali alhamdulillah Ki Nurjaya mau kebo ya Allah ji seperti teh ji hese urang gaya-gaya hokeun kos kitu teh hese lamun Habib Lutfi babari jasa kula babari tos di Pekalongan alhamdulillah ilu konferensi sadunya nu diondang 40 negara tapi nu datang 60 negara sadunya konferensi Toriko tetapi satu hari lain 2 hari lain 3 hari lain Habib Lutfi mah kos kitu geus ulah jaritakeun konferensi mal kaharti ieu ge nu diajak ku kula kararieu bae kan kitu amat kiainya geus atuh datang ka kuari nya mah atungan datang ka ditu hees dahar balik atuh teh jahona naon emang si bidug mah kitu labege tapi begitu ku kula dicaritakeun heran jarang aja lain deui itu urusanan Habib Lutfi mah kos kitu mun zarah assalamualaikum oh iya naam oh masyaallah marhaba salam beres uzarah kos kitu zarah ka Habib Nuh di Singapura assalamualaikum waalaikumsalam insyaallah ya kif bangun ngobrol kedek teh gitu beres assalamualaikum beres
iki gitu kemarin Zarah ka ditu ka deket tangkal caringin. Assalamualaikum. Oh iya, iya. Saya kabar yang saku ti anak siapa? Ayah Habib Lutfi model kos gitu ya Allah. Hese jadi takeudana. Amprok jeung sahabai akur bae jana mah kuari jeung pemerintah hayu jeung jawara hayu jeung Cina hayu jeung Ecek hayu kabari urang manggih Gus Dur, kuari manggih Habib Lutfi. Aneh, teu karti moal ka harti. Tah ieu mah jana mah osok kos kitu tah. Sekali waktu dah Zarah ka Abah ka dieu Cilongok. Nangtung bae nya. Kula mah geus siap-siap babacaan. Kula geus siap milu babacaan macan naon coba henyang. Nyadangan kieu bae. Oh iya. Iya iya. Betul. Ya ya ya. Iya dah. Naon ya sudah beres. Balik teh kula macan naon di sih. Aja ieu nurutan deui. Iya. Iya. Ho. Aja ku anak isu dari bakal grogol. Sok turut itu para rugu. Masya Allah. Ulah sok turut itu para rugu. Ayo datang ke berkat-berkat baik. Iya jana mah gaji ka dieu ge nu diideuleunana lainna naon cenah. Aya jahe eueuh nya cenah. Panjang ngaji si kos kitu. Maksudnya tahu diri kolot ge. Normal bener. Abnormal. Tah balikan deui lamun urang nganyahokeun seorang penjahat garong kemudian jadi ulama teu kira-kira jadi tumpuan seluruh ulama kaul-kaul sufi hampir nyadap ti Fudal bin Iyad walaupun kuku bahagia seperti itulah perjalananna koreng nya nama diangkat jadi walina ti orok kene nya nama diangkat jadi wali ti orok kene kok jadi garong wallahu a'lam tuh kok saja pandi tah nya ti leuleut emang diangkat jadi itu Kang Sami itu beres tuh. Nah ieu almarhum Ki Awian jelema nu aneh tatadina sarua jelema rada kurang beres kabelah dieuna ngaji sageus ngaji terus pinter ngajina geus pinter ngaji boga guru ninggalkeun ngaji zahir terus nyana zikir bertafakur ka Allah rada aya perubahan saeutik kabelah dieuna pemikiranana embung ngahiji jeung kolot hayang ngahiji jeung budak bae ilah keanehannya nak manteng nak Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mantap untung urang dieu aya hiji makom di dieu anu lain sambarangan urang dieu mungkin katutup tapi urang jauh mah ku Gusti Allah dibere caang aya nu datang teu nyaho urang mana tetapi loba nu hasil maksud iyalah urang tadi nu mantap kula hadiah heula lain sambarangan ieu teh hiji contoh bahwa kajenting urang geus kolot tetapi lamun himmatul aliyah menuju ridho Allah ulah kahalangan ku kolot ulah kahalangan urat tatadina penjahat urang renungkeun satu ayat tadi apakah canda tang kitu ka jelema anu iman urang nu iman teh antakhsha qulubuhum nundukkeun hate urang lidzikrillah inget ka Gusti Allah jeung inget kana hukum-hukum anu geus diturunkeun ku Gusti Allah ulah seperti jelema anu baheula diturunkeun kitab ku Gusti Allah Injil diturunkeun Taurat min qablu memeh urang tetapi manehanana teu iman ka Taurat teu iman ka Injil sehingga terus sakahayang nafsuna jadilah jelema fasik wa katsirum min fasiku lolobana jelema pararase jang contoh lamun di dieu aya makam sholihin belah dituna waliun min auliyaillah keren teuing sholihin bae heulana
nu tadina jelema urut kurang beres tapi diangkat jadi solihin. Fudel bin Iyad penjahat jadi waliun min auliyaillah. Lamun Kiai Dahlan tanjakan tadina tukang ngadalang nya nama tukang dalang. Oh ya da lamun ngaji ge kulantaran tadina dalang ngaji di kieu mah kocrek ieu na ya kocrek-kocrekan bae ya tadina dalang tapi jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Mantak naon urang kuari nyadarkeun diri ulah kahalangan ku kolot, ulah kahalangan ku jahat, ulah kahalangan ku radikal, tapi tingali moal kebal deui urang pae saenggeusna pae nu milu amal urang ka jero. Masya Allah kadang-kadang kareueut komo negara kuari kamari teu jalan politik jeung perekonomian kuari diresapel encan ngajamin resapel ieu sementara orang sakit hati geus nyieun kekuatan geus jadi kekuatan lain lalagaan suara-suara untuk mengarah ke revolusi geus loba jasa tinggal urang nu teu nyaho-naon di presidenan kusaha ge urang mah kieu bae dagang toge bae urang mah dagang kangkung bae tapi di luhur mah kuari keur acak-acakan malah geus mun dicaritakeun mah rempan mantak urang mendingan mawas diri masing-masing mendekatkan diri ka Gusti Allah lantaran di luar negeri Baghdad kos di urang awalna Syria kos di urang awalna, Yaman kos di urang awalna, Turki kos di urang awalna. Mentak para ulama dikumpulkan sadunya untuk memecahkan Indonesia lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk. Mentak kurang sing loba ngadoa khawatir lain lalagaan tetap kurang mah ngadoana mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang, salamet ka negara urang, salamet bangsa urang. Urang lamun nyaritakeun salamet mah gampang. Tapi lamun urang nyaritakeun per provinsi kuari Inggris. Per provinsi Inggris. Nyaritakeun salamet mah mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan salamet amin. Tapi di luar iya kapan loba jasa provinsi aduh hese nyaritakeun modal poso dan lain-lain sebagainya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu teu aya deui nu dicaritakeun iwalti haul akbar terutama haul kiawian sekaligus nyaritakeun tentang masjid nu alhamdulillah saat ieu masjid geus mentereng dibangun sedemikian rupa lain teu anyar ngan tukang basna leungeunna kurang lalempeng jadi kos ieu lah bentukna. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ieu ciri kampung kumaha masjidna. Ketika masjidna kokoh berarti iman orang dinya kokoh. Ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh. Aya nu unik etik ye dibayah aya pabrik semen Cina, semen merah putih eta teh karyawana dikirim di Cina kabeh kaje urusannya na. Tetapi hal-hal lain mengerikan kajian mah urusanana negara urang mah sakarang memandang zohirna bae di jerona konflik negara. Ieu pabrik belah dia diurug sisi laut asal geus diurug tanah eueuh bae asal geus diurug tanah eueuh geus puluhan truk bahkan ratusan truk asal geus rata ke tanah kuari muncul aya batu
bentukna kos masjid, si batu bentukna kos masjid. Ternyata didinya teh dipakai musyawarah sadunia didinya teh. Ki Nurjaya mah teu kaajak. Ini mantep mencit sapi bae nya nama bagianana. Haji Pandin teh cenah mah. Bagian yen samin bae. Sedengkeun cakolot di mana-mana Pulau Cangkir di mana geus rata awas. Kedua di mana bayah geus kadatangan ke orang asing awas. Ieu kuari geus aya kajadian model kos kitu. Nah ieu mah kula mah teu rek nanaon, henteu sama sakali henteu. Endeuh ge kula mah ngabejaan nu can kawin gara kawin. Sakitu doang. Besi kaburu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang kumpul merenung ka alam akhirat. Untung jelema nu geus maot ku urang dihadiahan, ku urang dipatehahan, tetapi ragap diri urang ketika urang maot, anak urang bakal matehahan urang moal, tatangga urang bakal matehahan urang moal. Sedengkeun di jero kubur ba teu butuh jeruk, teu butuh apel, teu butuh korma. Nu dibutuhkeun adalah titiis kiriman anu harirup di luhur. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah masjid sebagai tanda kekuatan iman. Jeung urang lamun ningali tempat-tempat teh urang sadar, ningali lapangan cek pikiran orang, oh paranti main bola. Ningali balai desa, oh paranti ngabenerkeun SPPT. Ningali polsek, oh paranti tempat setan. Udah gitu kan. Begitu ningali masjid, masya Allah paranti main gaple nyahuan kabeh masjid teh ya karbadak. Masjid mah al masjidu baitu taqiyin. Masjid adalah imahna jelema nu tararakwa. Asa jelema geus leuleus bae hatena haju bae asup ka masjid. Lamun can leuleus moal daekeun. Lamun jelema happy bae nyandung can dicarekan kuno kolot malaikat ka masjid. Lasal nu kolot geus carekan we haji bae ngadapang we di masjid. Di masjid kula ge eta aya jelema ngahape bae bari ngedeng. Kula mah teu engah. Asal kula salat ngana ngahape, asal salat ngahape. Kabelah dieu ku sering nanya ka ieu, eta si jelema bari nang karakong ngahape bae kunaon? Oh paingan berarti hubungan jeung ngora di masjid. Jelema eleh main di Cilongok mah di Cilongok bae beak kabeh eleh main ka masjid kieu. Asal kula liwat ka masjid ngan aya asal kula nanya di eta sih eleh main cenah kiai. Oh ya bu masjid aing pake lelecehan kitu budak. Tapi antepkeun daripada nyana ngunculungkeun ka sumur dibandingkan ka masjid. Ieu ge asalna ieu masjid kos kitu ieu tipena ieu. Tipe bangsa eleh main ka dieu. Pelarian anu nyandung dicarekan ka dieu. Oh salah geus. Da ieu masjid lain lalagaan ieu. Nikmat nu mantak wa tataffalallah. Allah nanggung. Man kana baituhu al masjidah ka jelema anu imahna masjid. Masjid baitu kulli taqiyin. Imah setiap jelema nu takwa jeung Allah nanggung ka jelema nu imahna masjid. Ditanggung ku Gusti Allah. Lamun urang geus memiliki masjid berarti urang teh geus asup ka imah Allah. Lamun urang geus memiliki masjid urang geus asup ka imah Allah. Ku Allah dijamin setiap jelema anu imahna masjid dijamin ku Gusti Allah. Jamin tina naon? Ieu nu untungna ieu minar rawah wal jawaz ila syirat minas syirat ila jannah. Dijamin ku Gusti Allah tina kasenangan, rahmat jeung nu paling indah adalah liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Ieu masjid. Ieu leutik we ieu masjid tapi tanagana gede jasa.
diisian ku lembur ieu asana moal naon gitu ngaranna moal mahi moal pinu moal mahi moal muat masjidna leutik kampungna gede tapi tanagana gede lain cakula tapi cak Kangjeng Nabi tanagana lain lalagaan wa takaffalallahu man kana baituhu al masjidah Allah nanggung jawab ka jelema anu imahna masjid ditanggung minar rawahi war rahmati wasyirat wal jawaz minas syirat ilal jannah gugus si Allah ditanggung senang ditanggung rahmat ditanggung jaga di akhirat liwat di jembatan siratal mustaqim menuju surga. Lamun orang dedelean mata orang salah ya masjid kos kieu amat tapi maknana bakal nyebrangkeun urang dieu tiblah dieu neraka ka surga. Ya Allah, lain lalagaan dia cak Kangjeng Nabi eta mah ditanggung jawab yang nyebrangkeun jelema ti dieu ka ditu ka surga. Nah, urang dieu nu kamari nempelkeun cat eta geus meuli tiket. Mantap guys, pokoknya mata cat tadi dia ya. Aduh, anu kamari meuli paku, wah geus mantep. Alah cenah ieu mah urang dieu mah kamari teh ngan syukur sabagian encan, kuari encan kabagian. Aya nu loba keneh nu encan mere, kumpulkeun bikeun ka Haji Jaya kena kawin deui. Teh lain lalaga di tanagana gede jasa dan mantap. Urang setiap neuleuh masjid, urang mah neuleuhna ku mata ieu bae. Bagus amat, jore amat, gede amat, leutik amat. Tapi lamun urang ningali ku mata ieu teh Allah nanggung jawab ngaberangkatkeun urang nyebrang jembatan Siratal Mustaqim menuju surga. Sadajan leutik masjid mudah-mudahan urang dieu kabehan engke jaga dipuateun ka dieu. Nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim salamet. Sehingga orang dia kebehan bisa nyebrang melalui masjid ieu salamet kabeh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat masjid sarua bae. Yu urang ropea masjid sing hade. Ulah ngabanguna aya kotoran di masjid kemudian dipiceun eta teh geus termasuk tiket ka surga. Miceun kotoranana doang, miceun kotoran tiket ka surga. Nu kamari teu kabagian ngabangun masjid deleukeun mun aya kotok ngising gegeran. Mun eueuh bae kotok-kotok urang garinyakeun ngising sia. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang nu mantak daek dieu kieu ge urang hayang salamet. Adapun fasilitas menuju keselamatan aya di diri urang sakumaha urang dek diangkat jadi wali ku Gusti Allah ulah neangan nu eueuh fasilitas jang wali aya di diri urang. Napakuran mata urang bisa jadi wali, napakuran ceuli urang bisa jadi wali. Dina harti fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ialah jang menuju jadi menuju neangan menuju mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngutak ngatikna hungkul nu kudu aya nu nuduhkeun. Kitulah para jamaah dek menuju dek neangan ridho Allah fasilitas aya di urang. Ketika urang dibere harta eta teh fasilitas jang menuju ridho Allah. Dibere ku Gusti Allah urang teh dibere fasilitas meureun urang dibere tanaga gede jang babantu neangan ridho Allah melalui tanaga. Mun urang ngebahas kos kitu sesuai jeung pembahasan Imam Ghazali panjang sakabeh fasilitas nu aya di awak urang ieu teh bisa ku urang ditafakuran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mantap kula osok lalaunan ngaji ayo malam Salasa Ki Wahab, Ki Hamid, Ki Nurjaya, Kiai Ticaringin teh sakaraha lang Bedi jeung nu lain-lainna lalauna. Budak leutik teu meunang ku kula, budak ngora teu meunang. Awewe ulah. Ieu mah ngaji khusus nu karol nu tereh paraeh bae kitu teh. Meunang karolot lalauna. Ieu teh jang naon jang mikiran diri urang pamere Allah
ndek digunakan supaya mengkerucut takeneangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang kumpul di dieu mudah-mudahan dicatat ku malaikat, dijadikan sebagai saksi bahwa orang cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang cinta Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang cinta para aulia Allah, cinta syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicekapkeun sakieu nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal muznibin wa ya muqila asaratil asirin wa ya mujiba su'alil abidin. Irham ya Allah, irham ya Allah, irham ya Allah abdaka min dzal khatril azim wal muslimina kullahum ajma'in. Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzuqin alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.